Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang sadayana. Perkenalkan nami Abdi Rizal Ramadhani di kelas 12 IPS 5. Ayeuna dina video ieu Abdi bakal ngadamel rujak. Hoyong terang kumaha? Hayu orang sadayana tonton videona. Mimitian, Abdi bakal ngenalkeun bahanna heula. Aya buah bengkoang, nanas, pelem, cabe, uyah, asam jawa, gula berem, kacang, sateuacan ngadamel saos rujakna, goreng kacang dugi ka asak heula ya. Saterusna, Abdi bakal ngadamel saosna. Kahiji, giling cabe, uyah, jeung gula berem, dugi ka rata. Kadua, lebetkeun kacang jeung cai pindang, terus giling dugi ka rata, sareng sambal rujak siap dilayanan. Mug teuk salad siap dinikmati.